Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bikin namahan mun kitu mah kakuatan balisan Willem Kintamani teh. Aing suka jeung sugema ngadengina oge. Ngan sok sanajan kakuatan di pihak urang geus cukup kuat, nyoson kakuatan balisan mah kudu terus dilakukeun. Sing tepikeun ka bener-bener jadi kakuatan anu bakal mampu ngancurkeun kakuatan balisan Darmayuda. Nu dipimpin ku Sinang Bule anu matak aing jadi boga pamikiran pikeun ngalemahkeun balisan Darmayuda. Dewe kudu ngajakan si Sugarba pikeun babarengan ngabinasakeun Sinang Bule. Sabamun Sinang Bule bisa dibinasakan, bisa dipasikeun barisan Darmayuda bakal lemah. Kitu tah pamikiran aing mah. Oh, Tuan Willem. Tuan Willem ngareret ka Nyi Kintamani nu diret terus ngajelaskeun. Begini Tuan, Marungkir merasa senang hati dengan adanya upaya pihak kita dalam menyusun kekuatan barisan Willem Kintamani Dijaya. Bukan saja tentang hasil upaya saya yang turun langsung ke lapangan dan akan kedatangan Sinyoh John Wen dan 4 orang murid asuhannya. Akan tetapi Marungkir, Tuan, mempunyai pemikiran untuk melemahkan kekuatan barisan Darmayuda. Ya, musuh kita Marungkir akan mengajak Sugarba untuk membinasakan Sinang Bule, pemimpin barisan Darmayuda, Tuan. Dengan dibinasakannya Sinang Bule, maka kekuatan barisan Darmayuda, musuh pihak kita akan menjadi lemah. Ya, begitu maksudnya Marungkir, Tuan. Bagus Marungkir. Ik sangat mendukung dengan pemikiran kamu orang, untuk mengajak Sugarba bekerja sama membunuh itu Sinang Bule. Siasat yang cukup meyakinkan untuk melemahkan kekuatan pihak musuh kita orang, Dan ik percaya Marungkir kerjasama dengan Sugarba akan mampu binasakan itu Sinang Bule. Ik setuju, dan sangat mendukung pemikiran daripada Marungkir. Nyai Kintamani anu terus ngajelaskeun caritaan Tuan Willem ka Marungkir. Jadi Tuan Willem ngerasa setuju, ngerasa panuju, sasa bakal ngadukung sapinuhnya kana pamikiran Marungkir mah. Anu bakal ngajakan Sugarba pikeun babarengan ngabinasakeun Sinang Bule mah. Malah Tuan Willem boga kayakinan tindakan anu bakal dilakukeun ku Marungkir jeung Sugarba bakal aya dina kalancaran mah. Sarta bakal mampu ngabinasakeun Sinang Bule. Kitu tah Marungkir.
Memang geus sakudona aing didukung jeung disatujuan Kintamani. Tapi aing masih keneh penasaran. Penasaran kumaha mah? Nah bener si Rawing teh ayeuna mah cicingna teh di babakan Paningtriman. Lain di kampung kahuripan Kintamani. Oh. Laporan Calik Sandi ti pihak urang tangtuwe bisa dipercaya atuh marungkir. Memang bener jago-jago kolot anu talurun gunung hayang menangkeun hadiah sayembara teh naon teh daratangna ka babakan Paningtriman mah. Jadi di eta tempatan si Rawing dibaturan ku si Saraswati pamajikanana jeung si Ayu Manganti minantuna anu tayalian ti indungna Sinang Bule mak. Marungkir si Ratu Sihir. Jadi regreg jeung gede hate sabab geus moal panggih deui jeung si Rawing mun tepikeun ka jadi babarengan jeung Sugarba datang ka kampung kahuripan. Geus ngarasa cukup ngobrolna harita Marungkir terus pamitan. Karep rek nepungan ka Sugarba pikeun diajakan babadamian sakumaha rancang pamikiran Marungkir dina waktu harita. Waktu Marungkir datang ke tempat nu dituju, harita Sugarba ge tacan lila datang ka imah teh. Saterusna ngabageakeun kadatangan Marungkir, malah teu diajakan ngobrol di jero imah, tapi diajakan ngobrol di luar di buruan imah. Rada anggang jarak ti imah. Dariuk dina bangku awi kituna teh ngarah obrolanana teu kadengieun ku non Alina jeung jarak hamba katut Liman Barus anak buahna. Marungkir saterusna ngajelaskeun maksud kadatanganana sageusna datang nepungan heula Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Rancang pamikiran Marungkir anu geus disatujuan ku Tuan Willem jeung Nyai Kintamani dicaritakeun ku Marungkir nu ngajakan Sugarba pikeun babarengan ngabinasakeun Sinang Bule anu aya di kampung kahuripan. Jadi kitu maksud aing teh Sugarba. Kekuatan ilmu urang beunang disebutkeun saimbang. Anu matak aing boga kayakinan kangaranan duaan babarengan ngabinasakeun Sinang Bule tangtu moal tapikeun ka gagah Sugarba. Cikan kumaha ceuk maneh Sugarba ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus carita. Garba satuju sarta siap membantu. Tapi samemeh urang init ka kampung kahuripan, Marungkir kudu ngabantu heula ka Garba. Sangeusna beres ngabantu ka Garba, kakara urang init ka kampung kahuripan. Butuh bantuan kumaha kitu maksud maneh teh Garba? Coba jelaskeun ka aing. Hasok jelaskeun. Jadi kieu ieu. Bantuan teh Marungkir nu diharapkeun teh nyaeta pamajikan Garba anu ngaran Alina, si Demplu, si Denok, si Demplon, si Bersih. Teu aya cena asal ceuk acan mah. Si Pelem. Nyaeta pamajikan Garba anu ngaran Alina ku kakuatan ilmu Marungkir. Naon teh baturan melah kitu tah. Saila saminggu sina pego teu bisa ngomong mah. Sata kudu salin jinis jadi awewe urang kampung mah kitu tah pamajikan teh. Perkara leutik kawasai kuku nu kitu patut Garba. Moal make kudu hese aing dina nyomponan eta karep kahayang manes teh. Cetek nu kitu patut pacetek. Tah, aya hiji deui ieu mah. Anu kudu dibantu teh Garba teh boga mustika warisan ti anu jadi bapa, tapi ayeuna teh geus lila diinjem ku sobatna
tapi teu dipulangkeun terus dikakawak mak ku Mbah Badak Karang anu aya di basisir Karang Badak mak. Jadi ku Garba rek dicokot deui eta musika teh. Tangke di mana urang geus nepi ka 7 mak. Garba mah moal makan mungkin ini. Sabab rek terus nyalingker ka pipieun imahna ngaliwatan jalan tukang maksudna nyokot eta musika mah. Jadi anu panggil Mbah Badak Karang mah marungkir we lah sendiri deh. Malah sikap jeung caritaan ulah nyurigakeun kudu anu tenang kumaha we lah anu rek saturahmi mah. Engke di malam musika geus beunang ku Garba bakal terus datang nyambeurkeun. Saterusna Garba anu bakal ngabinasakeun Mbah Badak Karang mah. Geus beres urusan eta urang kebat langsung ka kampung kahirupan. Nyata modaran si goblok teh sia mul tema. Anu dicaritakeun ku maneh ku aing geus kaharti Garba. Mangas mantau mikeun waktu anu teu puguh. Ayeuna mah pamajikan maneh urang gawean heula ku aing. Geus kitu urang lumampah ka basisir Karang Badak teh Garba. Sugarba jeung marungkir. Terus arasup ka jero imah. Sugarba teu dicaritakeun ka marungkir mun non alina teh anakna Tuan Willem. Atuh marungkir teu barang tanyakeun deui. Da ceuk pamitirna henteu penting make kudu nanyakeun ngeunaan non alina sagarupa. Ku kakuatan ilmu sihirna marungkir harita non alina jadi pego teu bisa ngomong. Saterusna salin jinis jadi awe pakampungan ngaranna ge Dilani jadi Eulis Diman jadi Milawati. Harita marungkir mah geus kaluar ti jero imah leumpang geus ti heula. Sedengkeun Sugarba memeh nyusul ka marungkir leuwih ceula nyarita ka Jarakamba jeung Liman Barus dua urang anak buahna. Si lain duaan sanajan teu nyaksian langsung aya di jero imah, tapi kabuktian kakuatan ilmu sihir si marungkir memang hebat euy. Kabandungan si alina jadi pego deui. Pego teu bisa ngomong euy. Oge salin jinis jadi awe kampung, ngaranna oge jadi Mah Oom tukang kerupuk mie. Ku Mah Oom aing ka mana karep teh. Ngaranna teh diganti jadi Milawati euy. Milawati. Ingatkeun si lain duaan montong macam-macam bisa goblok. Jagaan anu bener pamajikan dewek. Pokona mun si lain duaan wali macam-macam dewek bakal marentahkeun ka marungkir. Sangkan si lain disihir jadi bangkong jeung kadal saumur-umur sia. Eta nu kudu diperhatikeun ku si lain duaan. Janakama Liman Barus omat sia. Macam-macam ku aing. Mun tepikeun ka pamajikan dewek kabur, si lain duaan anu kudu tanggung jawab. Modal bagianna sia. Najan kabur ka mana wae ku kakuatan ilmu marungkir bakal kanyahoan kumaha. Kasih teh sia lain bangong goblok. Jarakamba leuwih teu ngajawab. Puguh we asup ka hatos Den. Ku akang bakal dilaksanakeun anu sakumaha mistina Den. Ngeunaan pancen ti saira Den. Sing percaya we ka akangnya Den. Liman Barus milu mairan caitaan. Bener akang ge marek wani macam-macam Den Sing percaya we ka akang Den. Bagus euy. Dewek ayeuna rek nyusul ka si marungkir anu geus ini teh. Geus kitu mah Sugarba lempang gagancangan nyusul ka marungkir. Duanana harita ke Batu Mampah reka basisir Karang Badak. Nyaeta padumukanana Mbah Badak Karang.
Wanci Peting Sumanding di kampung kahuripan sakabeh pangisi imah geus tali berasare pada ngambah kana impianana masing-masing. Kitu dirasanti jeung anu sejena geus pada salare tibra. Iwal tinang boleh dina pancaguan si tengah peting harita anu kenumpi diri. Tepung deui sora jeung sorana sirawing anu jadi akina. Kadenge kunang boleh sora anu jadi akina. Wayahnya kudu tetap sabar nah. Hidup memang suhu jeung cigin kalau jadi aki. Apanan moal diladige nu dilakukeun kudu hidup teh bakal anggeusna. Cayeuna apanan geus waktuna ku aki dijelaskeun. Kakuatan puncak hidup teh geus ditambahan deui ku kakuatan ilmu ti akina. Apanan bakal jadi leuwih hebatna. Eca kekuatan puncak teh na malah eca kekuatan puncak anu manjing dina diri hidup teh aya sebutanana ti aki manang. Nah naon kitu disebatnya eta kekuatan puncak abdi teh ki? Eta kekuatan puncak hidup teh disebut nanti ilmu pancer tunggal wekasan. Apanan dina waktu sababaraha poe ligena hidup teh bakal lulus. Saterusnya bakal mampu ngagunakeun kekuatan eta ilmu na. Teu gumantung kudu muncak heula amarah. Hasilnya hidup teh bakal mampu ngadalikeun kekuatan eta ilmu nang. Kumakati. Mohon kahartos aki. Mun kumaha ngeunaan parobahan diri abdi aki? Da upami kaluar kekuatan puncak teh kayaan diri abdi janten robih keuningan aki. Ngeunaan di mana hidup ngagunakeun kekuatan ilmu pancer tunggal pungkasan cea nang. Ngeunaan parobahan dina diri mah eta apana geus perwatekna nang. Waktu dulu hidup keur masih keneh aya di jero kandungan. Oh nyakeun wae teu kudu jadi masalah. Ngeunaan eta mah nang. Japugu apanan kali tinggal kumah hidup mun teu ngagunakeun kekuatan eta ilmu kayaan diri hidup ge pulih deui dina kayaan anu sawajarna nang. Terus ieu aki Naon deui? Ieu mah saupamina kitu ki abdi masih teu acan rengse dina ieu ngalatih diri. Tapi abdi dibutuhkeun ku bi anti atanapi kuno sanesna ki. Janten abdi teh kedah kumaha kitu ki? Jadi maksud hidup mah mun tepikeun kaya kejadian anu mendesak berenanya. Tah eta muhun ki. Obanan ngeunal masalah eta mah engke aki anu bakal ngabejaan. Aki eta mah bagianana. Saperti waktu keur karatangan ku Sugarba teh na. Apanan bisa ka hati ku hidup oge. Mun taya parentah si aki mah sing husu we ulah reka ganggu ku naon-naon nang. Sing konsentrasi lah. Anu jelas kudu tepikeun ka sing anggeusna nang. Sangkan hidup bisa ngadalikeun kekuatan ilmu pancer tunggal pungkasan. Apa can kitu canang? Mohon ku abdi kahartos salengkat tampi sakumaha anu disaurkeun ku aki tadi ki.
ku abdi ge tangtos bakal diperhatoskeun kalayan dilaksanakeun Ki. Hatur nuhun karena perhatosan sang bimbingan ti Aki Ki. Apanan ngeunaan merhatikeun jeung ngabimbing ka hidup mah geus jadi kewajiban Aki eta manang. Samohon Ki, nuhun ya Ki. Sok teruskeun lacanana sing tepi ka anggeus sing tepi ka jucung na nyelang. Sabab musuh anu paling berat anu kudu dising hareupan ku hidup mah apanan? Si jagal hawuk apanan? Sakitu heula we janangnya. Sora Sirawing geus teu kadenge deui. Nang bule neruskeun latihanana pikeun ngadalikeun kakuatan puncakna. Ku kakuatanana geus ditambahan ku kakuatan Sirawing sangkan leuwih ngaronjat hebat. Nyata kekuatan ilmu disebut pancer tunggal pungkasan. Dina poe isukna wanci kabeurangnakeun para pupuhu pakuron anu jadi anggota Barisan Darmayuda. Anu kungsi didatangan ku Rasanti jeung Sandika harita pada daratang. Sok sanajan teu daratang kabeh tapi riungan tetep lumangsung. Di jajaran ku Rasanti jeung Sandika. Malah Ki Buyut Debreng jeung si Banteng ngulung katut aseng jeprut kitu deui manggali oge milu kana eta riungan. Meureunkeun heula latihan jurusna Rasanti anu wis heula muka babaran lisan pikeun ngamimitian eta riungan. Mugi kauninga ku sadayana anggota Barisan Darmayuda. Sakedah nama anu mimpin ieu riungan teh Nang Bule. Namun kaya Nang Bule tos sababalinten numpi diri di lebet ngon. Kalayan teu tiasa diganggu. Atuh anu hadir dina waktu ayeuna sanaos teu sadayana. Namun etang-etang mitemeyan urang ngayakeun deui ieu riungan. Kitu nanti jalanan simkuring kenging laporan teuing sandi ti pihak urang. Yen paguron lintang jagat anu ayeuna dipimpin ku Tuan Willem jeung Nyai Kintamani keur nyusun deui kakuatan barisan. Malah diganti lain barisan Warangkas Jaya tapi barisan Willem Kintamani di Jaya. Ku ayeuna perkembangan musuh anu saperti kitu mangka pihak urang ge jelas kudu tatan-tatan. Wah, memang bener pisan nganu diceritakeun ku Rasantian teh. Barisan Darmayuda anu ngamamazpadaan ngejung catan-catan nalus tangdi ngisuk-ngisuk manganteng datang ka ngimahna Kang Raditean si Topeng Majitan nganu kang karek balikan ti cacar puncasan yang eta Palembangan sabab lobang anu mudu di ngubaran. Malah Kang Ditean teh pangihan ngejeng Sidugulan nganu tengtela pindah ngejeng indung nerus dunglurna jadi bumbuara di Palembangan. Sangtang dina mah Kang Ditean ngayang milu riungan napina misi kengne capean cenah. Nitu tah nganu menting dijenglaskeun ku Rasantian teh. Syukur we ari warali teh tos aya mulang deui mah maanteng. Pawargi anggota Barisan Darmayuda. Sakumaha anu tadi dijelaskeun ku simkuring ngeunaan kayaan perkembangan ti pihak musuh urang. Ku ayeuna kitu simkuring miharep sangkan para anggota barisan anu henteu hadir dina waktos ayeuna tiasa ngawartakeun hasil tina ieu riungan. Saminggu deui urang ngayakeun riungan anu kadua yang mudah-mudahan we dina riungan engke mah baris hadir sadayana anggota Barisan Darmayuda. Simkuring gaduh kayakinan dina riungan anu kadua mah tangtu pamimpin urang Nang Bule bakal tiasa mimpin kana lumangsungna eta riungan.
Mangga bila aya anu bade aya patlarosan acara pi anu usul sareng masian pandangan mangga. Salah seorang anggota Barisan Dharma Yuda ngangkat dengan katuhuna kaluhur betus nyarita. Akulah Kilambada, pupuhu paguron laga saya kaula. Sejatu maros irtimas. Dina waktu selengke ngalakukan tindakan lahapyak urang anu bakal maju ngagempur musuh. Sakumaha nu dilakukan dina waktu anu kalangkung atanapi urang bade ngantosan gempuran ti pihak musuh. Rupina eta hal kawilang penting. Kedah aya heula kapasian. Kitu tah Nyimas Rasanti ngarekesan di kabuhatena. Nu diresuti harita tus nyarita. Naon nu disaurkeun ku Kilambada kahartos ki kahartos. Memang leres urang kedah aya heula kapastian heunang hal eta. Namun memutkeun emutan simkuring mah kanggo kapastianana ya jelas kedah nang bule pamimpin urang anu nangtukeun kaputusanana ki. Janten eta masalah teh baris disawalakeun dina riungan anu kadua. Dina mingon payun lah. Dina waktu ayeuna mah urang jelas simkuring kitu dirasanti anu ngajejeran ieu riungan. Moal tiasa masian keputusan ki Rasanti nyambungan kana caitaan sandika. Janten kitu teh Kilambada. Ngeunaan jawaban dina pacarosan teh anu jelas kaputusan naon bae ti nang bule salaku pamimpin barisan tumali sareng pacarosan Kilambada tadi ya jelas kedah dilaksanakeun ku sakumna anggota Barisan Dharma Yuda. Mangga anu sanes teh buah biri aya pacarosan Kibu debleng harita milu mairan caritaan. Jadi cek pamikiran dewek mau lek maju ngagempur musuh kawasi heula hayu atuh rek digempur ku anu jadi musuh jeung naon anu penting mah urang sanggeusna engke aya kaputusan silang bule pihak urang kudu leuwih sumanget jeung leuwih kuat patekadan. Sabab si Tuan Bilem jeung Nyi Kintamani masih kene terus nyusun kakuatan barisanana. Kabuktian ayana sababaraha kajadian dina sababaraha poe ka tukang dieu pakampungan. Di kampung kahuripan. Bener henteu ceng? Kibu teh beleng haet kaceng jeprut. Nu diare terus nyalita. Terus terang memang benar gitu ke guru terus terang swear lah terus terang ke anu hadir dina ieu riungan pasti naon ge kan ge soalna nyaho bener teh ngeunaan ayeuna sayembara ke si Tuan Banbosen anu nganyembarakeun si Rawing bener teh terus terang tindakan si Tuan Bilem kan memang yang ngadu dombakeun lah dipilih SMPRA gitu. Para jago jeung jawara nu mangkalangan di dunia kajawaraan. Jeung pihak kulawargana nu aya di kampung kahuripan. Bener teu? Tapi terus terang lah geus aceng sudah barang tentu akan dihadapi lah ada hari siapapun itu orangnya. Sakulu datang ka dieu boga maksud jahat mah dihadapi lah ku aceng mah terus terang anjir. Si Aceng mau guyang talaga jeung kamalikan sejen sama mah kami oge keur balanya mah si Aceng mah teu jeung kusaha gitu bener ya. Salah seorang anggota Barisan Dharma Yuda ngangkat dengan katuhuna kaluhur bae nyarita. Simkuring anjaya pupuh paguron gagak sanggara anjing ngap. Memang ngerasa kaget wayana. Embalan saya malah di situ alwilah. Sama sekali boleh anjing pun kaya kampung kahuripan ku segala tangan ku para jago yang jawara.
anu hayang menangkan hadiah sayembara. Hal ini sekabosan coba jelaskan ku Nyimas Sandi. Puntennya abdi ngabdi jeung bujur asa longso sekali alpuket ampun. Kanca saya sawai anu suping kalian teh kitu Nyimas. Rasanti saterusna ngajelaskeun ngeunaan kedatangan anu hayang menangkeun hadiah sayembara. Kitu dia boga karep hayang binasa kalang bule. Malah tepikeun kanang bule anu nying hareupanana waktu kadatangan Sugarba marupa cakongora anu aya di pihak Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Malah Kurasanti disabit oge ngeunaan opat jago kapercayan Tuan Willem. Salah seorang diantarana nyaeta Sincing Diyang si Pedang Langit. Sedengkeun celu jago anu sajenama panggih jeung nang bule katut manggali dina mangsana rek mulang ka kampung kahuripan. Sageus rengse cukup mereka teranganana harita Rasanti mungkas caritanana. Tah kitu runtuyan rupa-rupa kejadian teh yang muka kauninga ku sadayana. Manggali anu teu tali jempe harita milu mairan caritaan. Hai. Atas dasar adanya runtuyan kejadian sebagaimana yang dijelaskan sama Nyimas Rasanti, maka ya sudah barang tentu jago dan jawara ataupun jago kolot yang sudah lama meningkatkan dunia kejawaraan atau meninggalkan dunia kejawaraan, bagi mereka yang menjadikan tertarik untuk memenangkan hadiah sayembara dipastikan akan turun gunung. Dan bagi mereka yang sudah tahu bahwa Sirawing ada di babakan paning teriman, maka mereka akan tipe merosek gitu tah untuk datang ke tempat itu. Ya akan tetapi bro, secara pribadi ya manggali membogaan suatu keyakinan tak akan ada seorang pun jago dan jawara yang akan dapat mengunggulan ajen pangartinya Sirawing, yaitu akhirnya si ganteng nang bule. Kita bandungan saja perkembangannya, oke? Para anggota barisan Darmayuda anu aya dina eta riungan jadi ngarasa pada gede hate. Sangeusna menangkat terangan ti Rasanti ngeunaan marungkir silatu sihir anu bisa diungkulan ajen pangartina ku Sirawing. Kitu deui Sugarba anu bisa diungkulan ku nang bule. Tunda anu kacarita caturkeun heula Jaka Sinangling teu kacatur di jalana harita geus tepi ka padumukan Mbah Badakarang anu jadi guruna. Dari uksila pahareup-hareup di jero imah harita Jaka Sinangling anu keur cumarita. Pamugi mah guru kersa ngamapum. Upami abdi kaecang radalami oge. Dina ngupayakeun ngarebut deui musika Karang Kencana teh. Jalaran memang seueur halanganana sacara singkat ku Jaka Sinangling terus dicaritakeun ngeunaan rupa-rupa pangalaman samemeh bisa meunangkeun musika Karang Kencana direbut ti Sugarba ngaliwatan tarung tandingan. Tajanten kitu kajentenan mangsana abdi lumampah milarian laratan Sugarba kanggo ngarebut teh mustika teh atuh jangakeun ieu musika Karang Kencana teh ya. Jaka Sinangling ngasongkeun kanyut kundang kulit handalam anu eusi ku musika Karang Kencana. Bayi nampanan eta musika Mbah Badakarang geus kedalisan. Ngaranan panghalang tangdula oge moal wae aya. Ngan wayahna lain ngajuru ngelaku ieu teh. Tina waktu anu kasih kangkung si aja anu datang ka dieu. Nang bule anak hilep di baturan. Aku saja tehnya. Kitu nanti lantaran gesilat yang ngalaratan lu jadi bapak. Walah gula geus janji di mana hidup aya datang mikeun musika Karang Kencana. Mangka bakal langsung sina mulang ka kampung kahuripan. Ampun lain kula hayang liha pagunaman ieu teh.
Jaka Silangling memang geus boga tekad sageus namikeun musika rek terus pamitan. Karek hayang ngabebaskeun non alina tina cengkramanana Sugarba. Saterusna dibawa ka kampung kahuripan. Harja Jaka Silangling terus pamitan geus kitu we diparangkeunana. Heuleut 2 jam mun dina hitungan waktu zaman kiwari mah sageusna Jaka Silangling indit harita